Sampurasun Wadia Balad ATE official di mana wae ayana. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kalayan diwuwuh ku qabul anu maha agung, dibarengan ku pangijabah anu maha kawasa, diiring ku kadeudeuh ka Nyaah Gusti anu maha suci. Urang ayeuna dugi kadanget ayeuna masih keneh tiasa ditepang dangukeun deui dina acara anu matuh kamemet urang sadayana. Nyatana dina pagelaran dongeng Sunda jejer carita Pedang Mayit bagian anu ka-22 nanya pamiarsa. Ieu dongeng mangrupikeun buah karyana Kang Asep Rudiat Pajrin ti Palihan Darmaga Bogor. Kangge Kang Asep ngahaturkeun rewu nuhun laksaketik kabingahan rehna parantos ngintunkeun naskah sakaligus ngawidian mamang kangge medar ieu dongeng dina channel ATE official ieu. Atuh sumangga kanu teu acan subrek kantun subrek heula, ngarah langkung pogot sareng langkung sumangat deui ka si mamangna dina enggoning medar ieu dongengna. Nging hilat di like di komennya nu saseueur-seueurna. Lainna naon, mamang mah sok bingah kitunya upami maosan komentar-komentar ti para wargi sadayana teh. Kalintang bingahna deui upami mah link video mamang ieu dipangeserkeun atanapi dipangbagikeun. Atuh ngarah teu nyangkelong tingkana waktos sumangga ayeuna mah urang lajengkeun deui dongeng Pedang Mayit bagian anu ka-22 na. Kumaha salajengna sor cikopina betot simbutna pagan heula tali kolorna bisi morosot, merezel, morozol, antung-antungan di tengah jalan. Tumpak dung, tumpak dung, tumpak dung, tumpak dung 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 tumpak. Cag urang tunda heula kaayaan Bah Jalun anu geus deuheus ka Eyang Wanarasakti. Caturkeun di tempat sejen panon poe geus meh ampir ti teuleum ngarelep. Waktu Jakarungsing jeung baturna anjog di imahna Nyi Lasmi. Wanoja kaopat anu dianterkeun ku Jakarungsing. Pohara bungaheunana indung jeung bapana Nyi Lasmi waktu ngabagiakeun kadatangan anakna. Sanggeus Nyi Lasmi nyaritakeun kajadian anu geus karandapanana teu sirikna dodongkoan kolotna Nyi Lasmi teh nganuhunkeun pisan ka Jakarungsing. Nyanggeus atunya ari kitu mah nya. Uing yo sapara kancarek nuluykeun di lalampahan euy. Kadenge Jakarungsing cumarita. Ai, ngawengi we di dieu atuh Jang. Da ieu teh sakadap di oge bakal poek. Enjing we nembe teraskeun di lumakuna bisi kapeutingan di jalan. Ceuk Manggarta bapana Nyi Lasmi anu kabeneran minangka pupuhu di eta lembur. Nyaram indit intina mah nyandet Jakarungsing ulah sangkan waka indit. Nyajang mondok di dieu bae sawengi majang. Ieu aki geus lalungse Jang, aduh. Ieu bujur mi asa geus kempot, tuur asa geus leklok, aduh sieun coplok Jang. Ceuk Ki Pantrong semung ngahareos ka Jakarungsing. Aduh aing euy. Nya ari teu kabeuratan mah heuglah
uing daek sari di dieu euy. Cing kira-kirana arek disuguhan naon ieu lamun uing rek sari di dieu disuguhan moal ieu. Ih, nyatang tos atujang bakal dijamu mah. Apanan sakantenan sareng salametan mulangna si Nyai. Cek Manggarta somehna keur nembalanana. Sanggeus kitu mah Jakarungsing jeung baturna dipernahkeun di hiji kamar. Bubuhan imah pupuh lembur. Jadi imahna oge kacida gedena. Rohangan-rohanganana oge lalega jeung deui loba pisan kamar. Sedangkeun di dapur Bisupi pamajikana Manggarta keur pakpik-pak popola dibantuan ku Nyi Lasmi jeung sabaraha urang awewe tetanggana. Tete lajang jang jakate saurang jawaranu linuhung ku ilmu jembar ku pangabisa leber ku wawanen jang. Ceki Pantrong kadenge nyarita. Hebat kumaha uing teh kitu ki. Da uing mah Jakarungsing lain jaka hebat ki. Nya hebat eta we geus bisa ngelehkeun Juragan Darta alias Wiguna salaku jadugna Karaman Tergos Tangkora. Saketerang aki mah eta Juragan Darta teh jalema anu teu neurak dikade ku pakarang jeung anu teu teurak diteungeul ku teungeulan naon bae eta teh jang. Memang bener ki euy. Jago pisan eta si Darta teh ki. Uing oge memehan cilaka. Tanaga lapisanana meh disarureun uing ki. Manah jakalna manehna teh dina jalan anu salah. Jadinya wayahna we kudu binasa ki. Sabab di alam dunia ieu kajahatan moal mampu pikeun ngelehkeun bebeneran mah ki. Bener teu ki? Leres lebah dinya nama jang. Nanging angger sakumaha benerna oge upami teu disarengan ku ilmu nu masagi mah bakal kawon mayunan Juragan Darta teh jang. Nya ari lebah dinya nama keur alus we meureunna si buing teh ki. Si Wiguna ninggang keur diapes. Teu kahaja liang boolna ngadon dicolok ku uing ki. Horeng eta teh mangrupakeun kalemahan ilmuna si Wiguna. Lamun nyaho tis anggalna mah yen kalemahanna eta dina bool ayana. Meureun uing teh moal capek-capek tarung. Rek langsung dirojok we liang boolna ku uing ki. Nya leres bisan jang. Aki mah janten emut kana kasauran sepuh baheula anu nyebatkeun yen teu aya ilmu panungtung cenah. Lamun cek istilah kiwarina mah di luhur langit masih aya langit. Nu matak nu mawi hulu botak katinggang awi. Jadi jelema mah ulah sok adiguna asa aing pangjagona asa aing uyah kidul. Danger pangabisa mah aya wates ruangan aja. Bener pisan ki euy, kitu bener ki euy. Jeung aya hiji deui kekecapan klot baheula teh ki. Nyaeta yen saban ilmu oge mibanda kalemahanana ki. Tah uing jadi beki percaya bae kana eta kekecapan teh ki. Nyatana geuning si Wiguna anu sakitu hese dirubuhkeunana geuning teu pira ukur dicolok dina boolna tuluy mewat eta si Wiguna deh ki kapanggang langsung tutung ki. Ki Pantrong nyikayah jeung Jang Kodir ngilusuri oge ngadenge caritaan Jakarungsing anu samodel kitu teh. Ai nya aki teh bade ibak heulanya asa bayung yang jeung harudang ieu teh. Tadi enjing teu ibak terus pisan atuh da dileuweung mah. Hayu Jang Kodira ngilu jeung aki urang mandi. Paingan atuh teh tadi sing pelengir bau hasem horeng aki can mandinya. Nya atuh jung kiah duan tah jeung Jang Kodir gentenan kade ulah ngadu pedang kinya dan aki mah geus laer. Nu Jang Kodir atuh jeceng kene nu aki mah melenghoy. Engke lamun geus rengse mandina kakarak uing jeung nyikayah nu mandi kinya. Ki Pantrong ukur mesem tuluy jung benang tung
nu satulina ngoloyor keluar dituturkeun ku Jang Kodir sejan nuju ka pancuran. Saditinggalkeunana ku Ki Pantrong jeung Jang Kodir. Red Jakarungsing ngareret ka Nyi Kayah. Kayah, ari saencana Nyi Kayah teh geus wawuh eta ka si Wiguna anu kamari dipanggang boolna. Kayah gebeg. Nyi Kayah mending ngagebeg baka tingku ruas. Teu nyangka dirina bakal narima pananya kitu ti Jakarungsing. Henteu Kang. Cek Nyi Kayah jadi arapap areup-eup nembalanana. Alah, ulah sok ngawadul lah nya Kayah. Sok we jujur jeung akang mah Kayah. Kayah pernah kenal eta ujung si Wiguna. Sok jujur Mimiti nama Nyi Kayah rek nyoba nyamunikeun kajadian nu sabenerna antara dirina jeung Wiguna. Tapi sanggeus dipikir-pikir mah yen Jakarungsing teh saurang jawara sakti anu luhur elmuna sarta boga uteuk anu pinter. Jadi taya hartina disamunikeun oge. Pasti bakal kanyahoan wae engke nama. Akhirna Nyi Kayah balaka oge ngeunaan hubungan dirina jeung Wiguna. Dicaritakeun kabeh satarabasna, di tek-tek taya nu kaliwat ti awal tug nepi ka pisahna. Tah jadi kitu Kang lalakon abdi jeung Wiguna teh. Cek Nyi Kayah mungkas guaran caritaanana. Teu nyalahan atuh ari kitu mah panyangka akang teh Kayah euy. Teu nyalahan kumaha ari akang? Geus deuh Kayah. Tong diteruskeun deui ieu obrolan teh Teu rame. Nu jelas mah ayeuna akang geus nyaho yen Kayah teh kurut bebereuh manehna si Wiguna. Ari geus kitu mah Nyi Kayah jempe cicing teu wani nyarita deui. Teu lila kayaan di lembur geus poek, peuting geus mimiti sumanding. Langit bengras taya tedeng aling-aling. Purnama ngemprai dikurilingan ku rebuan bentang-bentang anu pating karetip di jomantara. Di salah sahiji imah anu kawilang gede jeung kaasup agreng di zaman harita. Katembong aya dua urang jalema anu keur leumpang ngurilingan eta imah. Sedangkeun di terasna aya saurang deui jalma anu keur diuk bari nyarande dina tihang. Eta imah teh mangrupakeun imah hiji sodagar beunghar di eta wewengkon. Ngaranna Juragan Ranta. Sedangkeun jalma anu keur bulak-balik ngurilingan imah jeung anu keur diuk dina teras teh taya lian ti para badegana atawa centeng-centeng Juragan Ranta. Sabot keur kitu katembong saurang awewe tengah tu kaluar ti lawang panto tuluy muru nyampeurkeun ka jalma nu keur nyarande bari terus pok nyarita. Kang Gorda tu disauran ku Juragan Karta. Lalaki nu disebut Gorda teh ukur ngangkatkeun halisna bari ungeuk. Jung tuluy nangtung. Nu saterusna mah milu asup nuturkeun awewe anu cikeneh ngagentraan dirina. Sanggeus asup ka jero aya di hiji rohangan. Di dinya geus nyampak saurang lalaki kira-kira umuran 50 tahunan. Keur diuk dina kursi kayu anu diukir ku gambar naga jeung gambar simut. Sanajan umurna geus satengah abad leuwih, tapi katempona mah masih jag-jag waringkas eta lalaki teh. Kerutan beungeutna oge kawilang kasep pakulitanana koneng yang bersih. Aya pikir saeunaon gan Juragan nyauran abdi. Cek si Gorda nyarita bari mando ka lalaki nu aya di hareupeunana nu taya lian ti Juragan Ranta. Sok diuk heula Gorda, diuk. Dewek boga pancen khusus keur si lain. Cek Juragan Ranta bari nunjuk kana hiji kursi nu aya di hareupeunana. Atuh gek si Gorda diuk. Hatena mah masih bingung. Pancen naon anu baris dibikeun
ti juragan Ranta ka manehna da memang can ngadengena naon ti samemehna. Kieu Gorda, dewek teh menang ilapat ti karuhun dewek nalika dewek hees tadi peuting euy. Peuting kamari dewek hees menang ilapatna. Ilapat naon juragan? Cek si Gordah mimiti panasaran. Menang ilapat dina eta impian. Dewek teh didatangan ku saurang aki-aki anu ngakukeun yen manehna teh buyut kuring cenah eta. Berarti karuhun kuring. Nya mimiti nama dewek teh teu malire kana eta impian. Tapi sanggeusna kajadianana noron salila 3 peuting. Nya basa kamari-kamarina dah. Nya akhirna mah kuring teh percaya oge yen eta teh impian bener. Terus kumaha juragan? Tah dina eta impian buyut kuring teh ngabejaan yen panyakit nu salila ieu karandapan ku dewek teh eta bisa cager deui cenah. Ngan syaratna kudu nginum getih kijang kancana nu aya di jero leuweung larangan. Tah ku ayana kitu dewek teh rek mere pancen ka si laing Gordah euy pikeun maluruh atawa neangan eta sato sagancangna. Tewak boro bawa ka di eta sato ngan omat ulah nepi ka dipaehan. Ditewakna kudu hirup-hirup ulah nepi ka modar eta satona Gordah. Si Gordah teu langsung nembalan. Manehna lang ngahulang sakedeung. Ai kening kalah ngahulang si laing teh Gordah. Ngahulang mikiran naon ilai? Cek juragan Ranta nyentak. Atuh puguh we si Gordah jadi arapap-areup. Eta juragan. Eta naon? Sing baleg atuh nyarita teh Gordah. Sakaterang abdi mah anu disebat leuweung larangan teh mangrupikeun tempat anu kalintang sangat na juragan. Sawajalab saurang oge teh anu wantuneun ngalalar sumawona ngalanto atanapi lebet ka eta leuweung larangan teh. Upami aya nu wantuneuna oge tara kabejakeun tiasa kaluar deui ti leuweung larangan kitu teh juragan. Gordah jadi etaknya anu jadi pamikiran si laing teh dewek oge geus nyaho ngeunaan leuweung larangan mah Gordah. Jadi lain hartina si laing kudu sorangan deuleu ka dituna. Tapi teangan batur anu sakti anu sakirana ludeungeun anu henteu borangan siga si laing. Pek ajakan ku si laing rek hiji rek 2 heug neangan jalmana mah bae rek 10 oge. Anu penting mah hasil maksud bisa newak kijang kancana nu aya di leuweung larangan. Keun perkara buruhanana mah ku dewek disiapkeun rek saurangeun rek 20 orangan oge. Ngadenge kitu si Gordah jadi nyengir bare garo-garo teu ateul. Kartos pami kitu mah juragan. Mangga. Abdi sanggem tah pami kitu mah ngalaksanakeun pancen ti selera juragan teh. Ke sanggem teh nasi laing rek ngajakan saha? Uyos teh juragan upami abdi nyandak 2 jalmi janten anu angkat ka leuweung larangan teh janten tiluan sareng abdi kitu manawi juragan. Ari si laing Gordah na beconge-conge teuing gableg jejebir teh pancek dewek oge tadi naon rek mawa sabara urang bae oge pek teh teuing ku masia tong boroning duaan arek salembureun heug bae bawa ku si laing. Anu penting mah pikeun dewek si laing bisa hasil mawa kijang kancana hirup-hirup ka dieu ngati teh laing Gordah. Beungeut juragan Ranta jadi semu beureum ngarasa ambek tayohna mah kanu jadi anak buahna. Muhun ngartos juragan ngartos. Nya abdi teh bade ngajakan rencangan abdi we nyatana si setan kembar.
Oh, si Wikarta jeung si Wikardi. Halus atuh tah si eta si kembar bawah. Dewe panuju euy. Eta si kembar mangrupakeun jalma-jalma sakti. Jawara-jawara pilih tanding. Tapi lamun sakirana kurang keneh mah jalma, si laing bisa ngajak deui jago-jago nu sejena. Sabab dewek nyaho kumaha sangetna leuweung larangan. Jeung kumaha linghasna Kijang Kancana, pek teangan deui jawara sejen. Rupina mah kangge sementawis mah cekap we heula kuduaan juragan. Gampilah upami gagal mah urang milarian dewe anu langkung jago ti si kembar. Nyaheug atuh kumaha siling be eta matur-atur. Dewek masrakeun nya tugas ieu sapinuna ka ilaing. Omat sing hasil Gordah. Kumaha be carana, sabaraha biayana, jeung kumaha cara newakna. Pokona si laing kudu bisa membawa eta sato ka hareupeun dewek bari hirup-hirup. Dewek geus teu kuat ieu ku panyakit anu geus mangtaun-taun ieu teu bisa cengkat-cengkat. Mangga juragan mangga. Penting ieu keneh abdi bade amitan we. Sejak ngajalankeun pancen ti salira bade nepangan si kembar. Jung. Geura mangkat. Ieu teh jeung bekalna ieu tah. Bejakeun ka si setan kembar. Sesa bayaranna engke di dieu gitu. Lamun geus kabawa satona. Cek juragan Ranta ngalungkeun kanjut kundang ka si Gordah. Kep eta kanjut kundang disanggap ku si Gordah. Sanggeus newak kanjut kundang anu dialungkeun ku dununganana. Jung. Tulis si Gordah nangtung laju ngoloyor keluar ti eta rohangan. Saditinggalkeunana ku si Gordah, juragan Ranta katembong ngajejentul keneh dina koresina. Paromanana mear marahmai, dirina yakin nu jadi anak buahna bakal sanggup jeung hasil nyumponan pamentakna pikeun newak Kijang Kancana. Sanajan dirina nyaho kana kasangetan leuweung larangan serta kumaha hesekna newak Kijang Kancana. Tapi manehna percaya lamun si Gordah bisa diandalkeun. Lianti ilmu silatna luhur, oge si Gordah boga kawauhan jawara-jawara pinunjul anu bisa dipentak bantuanana. Pamiarsa, ari juragan Ranta teh mangrupakeun jalma pangbeungharna di wewengkon eta lembur. Malahan lain di eta lembur wungkul, disabudeureun lembur-lembur deukeut ti lemurna juragan Ranta. Juragan Ranta kaitung pangbeungharna. Lianti ngadagangkeun perhiasan jeung pakakas-pakakas marahal pesanan raja. Oge juragan Ranta boga sawah jeung kebon anu hektaran jumlahna. Kebonna lubak kelibuk dahareun teu kalebok. Hartana bro dina pantok bro di juru ngalayah di tengah imah ibarat teh ucing jeung seseuhan. Pikeun ngajaga sakabeh harta bandana anu kapimilikna, juragan Darta ngagawekeun jawara-jawara pinunjul atawa centeng-centeng pikeun jadi pangawal jeung ngajaga imahna. Si Gordah mangrupakeun salah sahiji centengna. Si Gordah teh lain jalma jore-jore. Tapi si Gordah kaasup hiji jawara pinunjul anu boga gelar si Trisula Sakti. Pakarangna anu mangrupa sapasang trisula kacida hebatna. Lianti eta oge si Gordah teh loba dulur jeung sobatna anu sarua jara di jawara anu siap pumela lamun si Gordah aya nu ngaguna sika. Jadi teu heran lamun si Trisula Sakti eta jadi anak buah kapercayaan juragan Ranta anu keurkeuna ku kasakit. Salaku jelema beunghar, juragan Ranta teh boga karesep nyaeta resep kana ngaulinkeun awewe. Geus ratusan wanoja anu kungsi di sareanana. Ti mimiti anu dikawin sacara sah nepi ka anu ukur di sarean sapeting wungkul. Pamajikan anu bener mah ngan 3, tapi selirna puluhan. Pantes ari kitu teh mah.
bubuhan jalma nu berat beunghar loba hartana. Jadi teu hese menangkeun awewe nu kumaha wae oge. Lamun hayang karik nunjuk, bere duit rengse. Omong lamun urina ka jalur pantura, eta mah tinggal datang, tinggal mayar, padu cos we. Malahan pernah Juragan Gorda, Juragan Ranta sapeting jeput nyarean 7 awewe. Timmi tidur isa nepi ka sarege kaberangan, nepi ka hudangna kapiheulaan ku hayam. Cek hayam bikangna, bat betot, betot. Ditembalan ku hayam jagona, kakarak cos. Keur kitu torojol sawangi geureun imah, sok. Eta mangrupa kaedanan Juragan Ranta teh, tukang nyarean awewe. Tapi sok sanajan kahirupana jiga nu ngeunah, manehna geus 7 tahun ayeuna. Juragan Ranta kasarang panyakit. Cenah mah panyakitna alatan keuna ku supata ti hiji wanoja anu embung ditikah ku manehna. Eta wanoja teh dipaksa kudu daek titah Nangkarak. Si wanoja lumpat tuluy ngaragrageun maneh ka hiji jungkrang anu lungkawing. Samemeh luncat kana jungkrang, eta wanoja teh pernah ngaragrageun supata ka Juragan Ranta. Yen Juragan Ranta moal bisa deui nyarean awewe, si otongna bakal manyun, bakal ngampleh moal hudang-hudang. Nyati saprak kajadian eta, pakakas Juragan Ranta jadi teu bisa hudang. Ngan ukur tungkul we jeung tungkul. Padahal mah obat geus nu kumaha, ka tabib geus sakabeh didatangkeun, geus disembur ku cai teh bari teu hudang, disembur ku laja beureum teu jeceng, diusap ku tisu magic teu daek hudang. Intina mah pakakas atawa adi beuteng Juragan Darta teh nganukur meleng hewe jeung ngampleh. Tapi sok sanajan eta ngampleh, ari nafsu mah aya ngugugudag. Tapi hanjakal teu daek we hudang si eta teh. Mun maksa diasupkeun teh sok nilep bae. Ngagoresel deui. Kayan eta kacida nyiksana pikeun Juragan Ranta mah. Geus ubar berkaditu berkadieu. Tapi weleh taya hasilna. Dukun jeung tabib cek tadi teagpan geus didatangkeun, tapi nepi ka kiwari salila 7 tahun si otongna anggar murungkut keneh bae jiga nu kabulusan, teuingkeun aku panyakit hipo. Caturkeun si Gorda saleosna ti imah Juragan Ranta, harita manehna langsung nuju ka hiji imah. Tekung silila geus anjog di hareupeun imah. Kusabab sanggeus sabaraha kali gegerwan eueuh bae sora nu nembalan. Akhirna si Gordah asup ka jero anu memang kabeneran pantona teh teu ditulakan. Barang asup ka hiji kamar, kasampak. Di jero aya sapasang jalma anu keur sabuligir. Atuh puguh we lalaki jeung awewe nu aya di jero kamar teh jadi ti buburanjat laruaseun. Pon kitu di si Gordah manehna oge tuluy malik sarta kaluar deui ti eta kamar. Manehna teu yeuh apaleun tadi teh matak wani sup ka kamar teh, sing horeng di jero kamar teh eukeur aya nu tarung keur bitotama ngadu kasakten jeung keur ngadu kesang. Si Gordah diuk dina golodog, beungeutna kaciri semu beureum. Tekung silila torojol harita aya 2 urang lalaki anu norojol ti jero imah. Aya naon dah euy? Datang teu diondang, ngaruas bae si laing mah. Dewek keur maheutkeun. Rek ngaluarkeun jurus pamungkas, jurus gebleg limus jeung daplok monyet. Les yang ngadon ngaganggu, tungtungna mah parabot aing mulahek siambungeun ah. Jadi KTH. Naon KTH teh? Kaburu teu hayang nyurik sia. Cek salah saurang tinu duaan. Aduh, hampura kuring luhur hampura geus gaganggu hampura tengah aja. Asugan teh
di geruan nembalan teh keur salare ari heugde geuning keur bitota mah hampura cek si Gordah nyengir bajing. nya teu kunaon lah teu kunaon ngan eta we meuni asa haruas dewek mah ieu teh. Tembal eta jalma bari nyerenge padahal hatena mah ngageremet lamun heug lain si Gordah nu datangna geus tangtu bakal dipeupeuh mata cukang irungna. Tapi nalika eta jalma erek nyarita deui ka si Gordah, no atuh ari ujug-ujug eulo waktosna kabujeng seet wadia balad ATE official keun atunya ieu dongeng teh urang cekapkeun we heula dugi ka dieu. Insyaallah enjing pageto baris dilajengkeun deui. Atuh ku kitu ku kieuna mamang saja amit mungkur amit mundur ti payuneun para wargi sadayana. Hayu ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.